Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan carios pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pangguberahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ke Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah ke wari Mang Dedi baris maluruh bagian anu ka30. Dina lajengana carita nu katunda dina carios si kancil ti Pakedulan. Atuh nuhun kumarupi perhatosanna mangga urang Bandungan ku sadayana bagian ka30 na. Anu harita nuju medarkeun kaayaan di Bui di kota atawa Panjara di kota Bandung, khususna si Jamring katut anak buahna panggih jeung hiji kolot nu katalah Abah Wadria teh nya. Kumaha atuh para pamiarsa, lajeng nai carita langkung poes mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Mangsa alam di kota Bandung di luar mah rame guru-guru paning tutumpakan. Mata kelar jeung mata kuaas. Aya nu tata totot sudah kalakson mobil. Aya kurunang krining jigana bae mah kareta mesin. Aya suara ban roda goguloprakan. Malah aya nu oe-oean sagarupa jigana mah muning dipake narik roda. Sadengkeun di jero tahanan harita teh. Tahanan teh estuning gede ngan hanyaka dieusieuran teh ku jalma-jalma anu jarahat, lain ge tahanan atuh ku jelema bener mah. Khususna ka si Jamring katut anak buahna keur ngobrol tak jeung tahanan anu anyar pinanggih nyatana Mbah Wadria ngaranna teh. Si Jamring harita kene oge ayah kahayang pedah tadi cenah eta si Abah bisa kabur ti eta tempat. Dumasar kana eta si Jamring hayangeun kaluar sabab teu betah teu di jero bui mah. Loh, utan cek itu Abah duh kumaha lamun kuring atuh hayang bebas hayang kabur. Hayang incah di dieu Abah. Nah bisa nulungan ka kuring, da kuring mah teu betah di dieu teh. Sararumpok hate lah. Asa heureut pangdeuleu pondok pengharapan. Cek si Jamring ngomong kitu terang-terangan. Ngadenge kitu pok eta si Abah harita. Budak mah ulah gitu pamali. Goreng patut aya pamuda eceehan mah. Ipis burih ngaranna. Cek si Abah teu euleum-euleum ngomongna kitu teh. Bah, kuring mah lain pemuda geus kolot. Tapi sakitu mah kasupora keneh jang. Lamun seug dibandingkeun jeung Abah. Jadi teu pantes mun ipis burih babari elehan. Kudu gede wawanen lalaki mah. Ulah plek jawer ngandar jangjang hewa kawas bekang.
dikitukeun ku si Abah nu katelah Wadria, si Jamring jeung baturna Silireret. Atoh aya bingung aya bisa patepung jeung Bah Wadria teh, atohna asa aya nu dipikolot. Ari bingungna kudu kumaha nuturkeunana. Tapi teu kunci latok si Somed milu ngomong harita, "Kieu eta Abahna, kuring nganuhunkeun kana piwajang ti Abah tadi, tapi kumaha carana ieu mun kuring hayang kabur ti Panyara?" Kelanan. Urusan eta mah gampang ujang. Abah hayang ngadenge heula lalakon maraneh tiluan. Nah naon nu jadi sabab eta cukang lantaranana pang maraneh nepikeun ka kieu. Da mustahil bisa asup ka dieu lamun eueuh sababiahna. Sok dongengkeun ka Abah. Ya Bah. Si Jamring anu nyebut siap teh barabat si Jamring harita ngabuih ngomong ngadongengkeun dari sebadag kahirupanana ti awal nepikeun ka akhir. Tah kitu Bah, cek si Jamring mungkas dongengna. Oh, belagung atuh. Nah, bet eueuh kabecus teuing hirup teh. Belagung keneh mah ulah hayang ngajago. Ngerakeun teuing modal we sakalian balagung mah. Cek Bah Wadria bari jeung rada molotot. Kawas nu ambek ka si Jamring jeung baturna nu duaan. Atuh puguh si Jamring kasigeung hapena keur mah eukeur atuh aramak ti kamari keneh. Ambek kapegung lumeh katewakun wajib. Gara-gara Kisarpa. Ayeuna aya nu ngomong kitu, langsung budak amarahna. Nafsu ngagedur abarah teh kawadahan. Jung si Jamring nang tumpok ngomong bari jeung mulak cangkeng. Ageki goblok. Kanu bingung teh kalagah nyaretan sia heula. Sugan kudu dipoiterkeun ta gablek hulu teh sia. Modar sia ageki. Cek si Jamring bari jeung nubruk. Rek marioskeun sirah Bah Wadria, tapi mata kaget. Di luar perhitungan si Jamring, Bah Wadria atuh hantam bergerak lawan cepet. Teka tuturkeun ku panon biasa ukur katejo molepatna we meusan. Kawas ngeprak reungit teh rek nyocok kana irung. Nyaho-nyaho awak si Jamring ditotong atuh ka pojok kamar. Yo. Beledung huluna pisan didagor kana tembok. Eta masih Jamring dipikeun ka ngoceak jerit. Si Jamring kokocakan bari jeung nangkep sirahna. Terus bruk nyuung bari jeung adu belajar adu-aduhan. Nyeri nu teu aya papadana. Si Somed jeung si Peci colohok bengong. Tapi tedila. Hacot jrep muru ka si Jamring. Ditulungan kuduaan. Pada ngupah ngapeh kawas ka budak lemut wae. Tapi si Jamring kalah gogoakan terus atuh ngalengak bari jeung leweh. Sing eling Kang, kunaon ieu teh kawas budak wae era atuh kumis. Tahan saeutik atuh. Geus. Ulah carik nawa. Cek si Somed ngupahan kawas ka budak leutik. Kang tuang, era ku batur jamak sakitu mah da laki. Aduh. Aisyah teu ngarasakeun sia goblok. Aing teh nyeri hulu sadeureun dari aing. Ampun harianeun da temok. Panonan perem ngarasakeun ka nyeri aing aduh. Sabar atuh Kang. Ngerakeun pisan akang mah. Sabar 7 ekor goblok. Sia nya mah ka aing satulungan sia. Tu agi-agi goblok teh podaran ku sia aja mah. Jeung laganya mah nya aing aja. Cek si Jamring antek ka urang maring. Ari si Somen atuh jeung si Peci Silireret. Teu wanieun hari kudu ngalawan ka Bah Wadria mah. Da geus puguh lain lawaneun. Kahiji geus kolot, kaduana pangabisana lain bandrak-bandratkeun nya ge kolot.
Dia tak si Jamrin Tekmed. Gusuruh lu nak dia dah. Orang kubaran. Nah, ayah laki bet apes-mer tuing. Dia pantas jago ipis biwir masya. Cek bahwa dia beri ngagupayan. Ari si Somet jeung si Peci ngagugu ragayang atau si Jamring. Hari tadi pangku kuduaan. Ciro harapun bahwa dia dituna setengah dibebetkeun da berat atuh. Atuh harita meningat jenghok si Jamring teh. Terus kuklutus berjeng nyengir. Aduh gelo sia. Cung aing nyeri sia. Peci goblok sia suen. Era mata sia goblok aing. Aing nyeri sia goblok sia Peci. Ges. Ulah para sia. Abah dek nanya deui nah begitu kelakuan teh. Saha eta teh Jang? Lamun rek ngajago kudu masagi, sungut jeung urat kudu saimbang. Ieu mah kumaha atuh. Ari omongan heuras tapi kulit ipis, urat leus, karek sageprak sakitu ge meuli geus kokowowongan ngajongkeng. Pantes atuh babarikat teh kudu wajib ge. Kada kumaha atuh Abah? Cek si Somet nyelang ngomong. Dengekeun. Nya kudu sagala teuas. Kulit kudu kawas kaleng, urat kudu kawas kawat, daging kudu kawas besi. Tegesna kudu kuat sagala-galanya. Ulah ngan ukur alus haok polotot na wungkul. Tah kitu buktina geuningan. Sakali nepak de ngajoprak. Cek Abah Wadriah arita. Ngadenge kitu atuh si Somet jeung si Peci teh unggut-unggutan. Si Jamring oge jempe darumasa. Ayeuna kakaraka harti. Yen ngajago teh memang kudu sagala sayagi. Ulah ngandalkeun wawanen jeung amarah. Kaharti teu atos. Cek adu tiluan harita si Jamring ge laun pisan ngomongna. Si lain masalah tuda. Ari kahayang gede kabecus eueuh. Disebutna teh teu asak perhitungan. Nu kitu teh. Belegu ngaranna. Mundek ngajago kudu kawas Abah. Boga kulit besi, tulang wajah, urat kawat, daging tamaga. Tuas teteraku pakarang. Lihat teteraku pelor. Tah eta jago ngaranya. Najan dikepung kujal masyaratus ge. Abah mah moa benang. Sabab boga aji halimunan. Cek si Abah Wadriah nuluikeun omonganana. Atuh si Jamring kabitaheun maksakeun atuh diuk ngoronang nyamperkeun ka si Abah Wadriah. Dah jago teh make asup ka panyara atuh. Cek si Jamring wani pisan ngomong gitu. Yang asup ka panyara sote betah mah Abah teh betah lina naon. Da Abah mah teu gablek imah jeung teu boga usaha. Oh, teu kaharti bah Cek si Jamring harita teu percayaeun. Nya kajeun. Ari sia teu percaya mah geus teu nanya deui ka Abah ge lah. Sabodo teuing. Cek Bah Wadriah cung ngantung diukna pindah deukeut sari gising. Ret kaluar breh aya nu lempang duaan marawa bedil. Sipir bui atuh keur ngaroris tahanan.
Atuh harita si Jamring jeung baladna si Lireret kawas anu saha teh terus atuh campurkeun ka Bahwadria gek diuk sila ngariung pok si Somed harita bah ayeuna abdi sadar yen dina diri abdi seueur pisan kakirangan tapi najan kitu abdi tiluan hayang bebas ti ieu panyara kaluar ti ieu bui tah kumargi kitu abdi tulungan abah dengekeun sia abah ge sadar yen diri abah aya keneh kalemahan da ari heueuh mah jago moal kudu asup ka panyara pugu abah ge belegung keneh ieu can lengkep ilmu teh kumaha ari abah tadi kitu ayeuna kieu manadu benar tu abah cek si Somed colohok si Peci kerung deui dengekeun ieu sanjana abah teh geus seubeul guguru nguli rupa-rupa ilmu boh kagagahan kadugalan kawedukan jeung kalahiran tapi wanci nyapis mangsa misah cag para pamirsa ye carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah Mang Dedi baris nyungsi bagian anu ka-31 dina mangsa tur waktu anu sarua hatur nuhun kumang rupi perhatosanana jeung kantun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di saantero jagat raya. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadayana tiasa ditebang dawuhkeun deui sareng jujutan carita si Kancil Tipa Kidulan anu kamari kasapi wanci kapenta mangsa dina bagian anu ka-30 nya ayeuna Mang Dedi baris nyungsi bagian anu ka-31 sakumaha nu kantos dipalur dina bagian ka-30 pedaran Mang Dedi kebegat wanci masih keneh musir kaayaan di dayeuh Bandung khususna atuh di lamun ayeuna mah lembaga pemasyarakatan ngan ku zaman harita mah urang sebut obag di Banceuil Bandung lo nya khususna atuh ka si Jamring Somed katut si Peci harita nuju ngobrol jeung hiji tangtungan tahanan nu geus kolotnya nu katelah Abah Wadria malah harita Abah Wadria kediriung-riung nyatana ku si Jamring sabatur-batur kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandung ku sadayana.
luaran keayaan di luaran obag atau pangbuyan rupa-rupa tutumpakan kadenge menigandeng surak kuda hihiaman juga nabai atuh kuda sado motor sekali-kalian mobilnya kitu keneh sepeda atau karta mesin menikeun kating kirining mapaesan keayaan alam di dayeuh Bandung. Lain halna keayaan di jero tahanan mah nyatana di jero obag khusus nama atuh anu ditempatan ku si Jabring sabatur-batur harita teh keur ngariung hiji kolot nu katalah Abah Wadria. Malah harita Abah Wadria red atuh ka si Jabring, red ka si Somen, red deui ka si Peci ditungtungan pok harita. Saingana Abah teh geus seubeuh ku guru ngulik rupa-rupa ilmu boh kagagahan boh kajugayan kawedukan jeung kalahiran tapi masih keneh aya nu kurang sarta yakin pisan diri manusia teu sampurna aya we apesna jeung kakuranganana. Jadi najan gagah sakumaha gagah oge manusia mah aya watesna. Kawas cek balibasa saluhureun langit aya langit deui saluhureun bentang aya bentang deui. Jadi boro-boro ning mararaneh nu elmuna karek sakitu. Najan anu gagas sakti mandraguna ge ari dipake jalan salah mah tetep kena ku apes. Tah ieu jadinya kudu ngaringkuk di jero obag. Ngadenge kekacapan bahwa dia itu si Jamring sabatur-batur pating haruleng deui bae. Naon sababna? Sabab can bisa nuturkeun omongan bahwa dia. Nah kamana loyongna? Naon anu ditujuhna? Nah harek ngahatean anu tiluan supaya luwih jahat atau arek mengkolkeun sifat jeung kelakuan anu jalahat anu salahna? Can kapikir ku si Jamring sabatur-batur. Dumasar kana hal eta pok si Jamring harita, "Bah, Abah, naon? Aduh, udah kuring ubaran heula yeuh. Nyeri kene, Bah." Cek si Jamring ngengklokan bari nunjuk kana sirahna. "Yah, aja urang usap." Cek Bah Wadria harita. Si Jamring sok ngasongkeun sirahna. Ubah Wadria diusap rep karasa tiis. Teh karasa nyeri aneh puguh oge. Nah mana matih-matih teuing. Anak itu mah meureun Bah Wadria teh lain kolot kosong kawasongsong. Tapi kolot kasipuh ku ilmu. Tapi nah betah di jero banyara kunaon henteu kabur ke alam bebas. Bah dieu atuh si Jamring jadi penasaran. Pok atuh harita si Jamring. "Bah, Abah, hampura we nya yeuh. Itah kabah geningnyan Abah teh sakti kagungan ilmu nu mati. Nanging nah atuh betah-betah teuing cicing di jero panyara. Naon anu jadi marga lantaranan Abah?" Cek si Jamring ngomongna atuh harita sopan. Dagis kanyahoan yen Abah Wadria teh lain kolot samanea. Ngadenge pananya kitu ti si Jamring pok atuh Bah Wadria. Nah, make nyebut sakti ka Abah teu sakti Abah mah. Da jelema biasa cara marane.
Ngan memang mun abah hayang kaluar ti ieu panjara pikeun abah mah teu susah. Nakunaon atuh mok teu susah tapi cicing wae. Abah mah da mung kaluar ti ieu. Sabab Bah Wadria teu kebat ngomongna. Atuh anu tiluan teh beuki panasaraneun muni manco pok si Peci harita. Naon margina abah? Si Peci ngengklokan atuh pok Bah Wadria. Kieu yang abah teh sanyanya mah boga musuh nu geus sababaraha kali tepung di pakalangan tarung. Geus sababaraha kali ngadu ilmu nyoba pangabisa begalan pati silih arah nyawa. Tapi edas abah teh nganinggang di eleh jeung eleh we. Teu bisa nyalukeun ka manehna. Kulantaran kitu abah teh ngajalankeun hiji cara nu kawirang licik. Nyaeta maehan kulawargana tina awahing ku jengkel kana hate. Tina kajadian eta musuh abah teh amekeun jiga namanya terus ngudag-ngudag ke abah. Bari jeung ngancam-ngancam rek maehan. Moal dibere ampun basana teh. Terus terang abah teh sieun terus atuh ngahaja nyieun deui kahajatan hareupeun wajib. Kajaweg abah ditewak. Geblus diasupkeun ka ieu obag. Ka jero panjara aman we abah teh. Ari aya di jero panjara mah musuh abah mah teu waniun ku tutang kota teh ngudag ka dieu. Gitu. Jadi abah teh sarua we jeung numput di dieu aman moal aya nu ngaganggu. Ngan memang ai hati letik mah ngageremet. Da sarua we cagenah di dieu ge ukur bisa ngulur-ngulur waktu wungkul. Boa geus bijil ti dieu mah bakal dibebrek deui ku musuh abah teh. Ceuk Bah Wadria harita beri jeung rutret ka si Jamring sabatur-batur. Atuh si Jamring jeung baladna colohok bangong. Horeng si mana horeng kitu kasang tukang. Paingan atuh paingan bumetah di jero panjara. Sasat si Abah Wadria teh meureun keur nyumput buni di dinyana teh. Nabikeun ka kitu na abah. Dupi musuh abah teh saha ngaranna? Cek si Jamring beuki penasaran. Ngaranna teh musuh abah teh Nurpalah. Nurpalah. Umurna leuwih ngora batan abah tapi edas pangabisana saluhureun abah. Jeung nyantri manehna mah lekat kana ibadah. Asalna di mana? Asalna eta Nurpalah teh di mana, abah? Asalna mah urang Tasikmalaya cenah. Tapi bener jeung cenah mah teuing teh nyaho. Jaukur beda abah ge. Oh, itu. Di mana cicingna? Sa, nya eta jaman Nurpalah teh bah. Wallahu a'lam. Dayaho abah geting di mana ngajadogna mangan sok minang tepung jeung abah di tempat pamainan. Di tempat palacuran we. Pamadegan abah jeung manehna pajauh. Dumatak sok minang getreng jadi gelut. Tuh, tapi jadi musuh satu bebuyutan tapi kayeuna. Loh. Tos lami eta teh abah. Tos lami eta teh ngas. Welasan tahun asana mah. Uluh.
Nah, betasa ka bina-bina teuing atuh Abah. Cik kurang pohok teu mapohokeun we atuh urusan sakitu wae mah. Ih, beda deui atuh. Gameureun ngarasakeun ambak ka Abah. Keur mah musuh satru bubuyutan katurung-turung salah saurang kula wargana dipodaran ku Abah teh. Lah, keke ari anu dipaehan saha tah nu dipaehan ku Abah teh? Nya eta mangna anu ngukut manehna ti leutik. Kitu. Si Jamring unggut-unggutan. Ayeuna mah kaharti paingan atuh bainan bahwa Dria moyo ka manehna. Da geuning batur mah bisana asup ka jero panjara teh akibat tina kalakuanana nu kacida jahatna. Make der wani begatkeun nyawa batur sagarupa. Sadengkeun ari si Jamring mah ukur nipu we bungkul. Loh. Paingan atuh ari kitu carana mah Abah. Tah ayeuna kumaha kapalai Abah. Sareng bade kumaha sikep Abah salajengna yo. Cek si Jamring bari jeung neuteub ka bawah Dria. Kieu hayang Abah teh. Saha ngaran teh? Jamring. Yang Jamring. Mun bisa mah Abah teh hayang bebas, hayang geura bijil ti panyara, tapi lain teu bisa bijilna. Ngan seunggah hoream gelutna datang tu tah. Si Nurpalah teh bakal terus-terusan ngancam ka Abah. Maksud Abah kumaha kieu? Maksud Abah teh upama aya mah anu haat daek nulungan ka Abahkeun, ku Abah rek diangkat jadi murid. Ilmu Abah rek diturunkeun kabeh asa kudu daek nulungan Abah. Geus tahun-tahun Abah teh cicing di buyan ieu teh. Tapi can aya nu bisa, can aya nu sanggup. Sugan we atuh mararane sanggup pek. Jalankeun. Ari bisa mah ceuk bahwa Dria ngomongna daria pisan. Allah, kumaha mah bah kuring sanggup bah. Hah? Kuring sanggup. Kudu kumaha atuh yo? Ceuk si Jamring meuni atoheun pisan. Asa gede pangharpan. Kieu carana teh Wadria. Wadria. Jamring. Maraneh ku Abah rek dibebaskeun. Terus kumaha? Rek ka mana-mana oge moal aya nu ngisi kudi. Moal aya nu wani newak sabab ku Abah bakal dibere ajianana. Aduh. Nuhun atuh Abah, kehola coba kanuhun. Ngan aya syaratna. Syaratna naon bah? Maraneh kudu neangan pedang si Gagak Nunggal. Pedang si Gagak Nunggal. Pedang si Gagak Nunggal. Mun geus kapanggih bawa ka dieu ka Abah. Tah, eta pedang rek dipake modaran si Nurpalah. Tah kitu. Cek bahwa Dria mere jalan ke si Jamring sabatur-batur ngan make syarat. Ngadenge kitu pok si Somed harita. Si Gagak Nunggal. Si Somed kawas anu geus kungsi ngadenge. Atuh horet bahwa dia oge ka manehna. Pok harita ngomong. Si Gagak Nunggal jang. Eta teh pedang pusaka nu ampuh. Anu mati, anu moal aya duana di jagat persilatan mah. Sababna bah? Sababna? Sabab disebutna oge Nunggal. Mun segeus bisa mibana eta pedang si Gagak Nunggal, teh aman asana. Moal aya nu bisa nandingan. Ari maneh jika geus kungsi ngadenge geus kungsi ngadenge acan. Cek bahwa Dria berjeng maung atuh ka si Somed. Kantos nama Abah. Memang kantos nguping si Gagak Nunggal teh margi pun paman kantos ngadongengkeun kahebatan si Gagak Nunggal.
Tapi hanya kah saurna teh eta pedang teh teu kanyahoan di mana-mana na. Malihan makun paman kabujeng pupus manten. Oh, itu setemed. Nah, atuh dewek teh nyaho ini bijaan dewek atuh. Ai sia nyaho mah. Cek si Jamring asa tinggalin zaman karek ngadenge harita ti si Somed. Barang ngadenge kitu pok Bah Wadria ngomong deui. Yah, geuningan aya lara tanahna. Jadi anak itu maknyaan si Gagak Nunggal teh ayah. Sok, kareangan kumarane mun geus beunang bawa ka dieu. Ku abah rek dipake maehan si Nurpalah malah marek dipisahkeun hulu jeung awakna. Toh, geuning aya jalan ieu. Kumaha ieu? Cek si Jamring bari jeung neuteup ka babaturanana. Anu diteuteuk kerang kerung memang bunga, da asa aya jalan pikeun meuntas. Tapi ka mana neangan si Gagak Nunggal? Samemeh aya nu ngajawab Bah Wadria kok harita. Atuh dengekeun jang. Sajabana ti kitu pangneangankeun si Nurpalahna. Nah di mana ngajadogna lamun geus kapanggih bejakeun ka Abah. Maksud Abah? Engke, mun Abah geus bebas dek dikeangan ku Abah. Loh, teh Bah, rek badami heula yeuh. Heuh pek, sok badami sing bener. Cek Bah Wadria harita beri jeung rutret ka si Jamring jeung baturna. Atuh si Jamring Somed jeung si Peci silih tanya. Ngabadamikeun tawaran ti Abah Wadria nah harek disanggupan atawa ulah. Cek saurang sanggupan supaya maranehna bisa bebas. Cek saurang deui ulah sabab berat nanggung syarat-syaratna. Neangan pedang si Gagak Nunggal teh lain pagawean enteng-enteng. Nu saurang ngahulang we aya teu bisaeun milih. Nya tungtungna mah diputuskeun ku jalan musyawarah. Der atuh Sultan ngariung tiluan juga budak kerucing-ucingan. Ari pek teh putusanana narima kana tawaran ti Abah Wadria. Yah, ayeuna kudu taat kana hasil musyawarah euy. Urang kudu narima kana tawaran ti si Abah Wadria. Urusan hasil jeung henteu malah kubangke we. Pokona mah tarekah kudu dijalankeun. Kumaha satuju. Cek nu duaan harita meh bareng ngajawab panganya si Jamring. Terus harita maralik deui atuh ka Bah Wadria. Pok Bah Wadria tumanya. Kumaha ieu teh? Cek Bah Wadria bangun teu sabar pok si Jamring. Satuju pisan Bah. Uring tiluan rek ngampakan narima kana tawaran ti Abah. Geun lah pedang si Gagak Nunggal mah bade dipelian. Oge si Nurpalahnya kitu keneh bade dipaluru. Doana we banyak sing enggal kependak duanana yeuh. Cek si Jamring bari jeung tanda snaker ngomongna teh. Hak syukur aya kitu mah. Tah engke saputing jeput ulah harees. Abah rek nurunkeun ilmu supaya maraneh bisa keluar kalawan bebas moal aya nu ngaganggu.
Si Jamring sebatur-batur bungaheun pisan. Jebut mangga teh meunikeun kamedok meh bareng. Langsung nyanggupan kana naon rupa papatah bahwa Dria. Mangsa alam harita teh teu karasa beuki lila beuki peuting bae. Lampu listrik baranang ti unggal pojok panjara. Anu jaga teh cileureun salawasna nitenan ka unggal pojok. Bisi aya sakitan anu nyoba-nyoba kabur. Lampu sorot ting barasat. Ari sipir siap siaga. Bedil geus sayagi di mana aya nu kabur kari jeledor cenah di bedil. Di jero panjara Banceuy harita teh kaayaanna jempling pisan komo peuting. Teu aya anu kadenge yuati sora beunceuk anu patemalan jeung baturna. Cak-cak di sarada mapaesan kaayaan alam beuki peuting. Ari para sakitan geus sarare teu aya anu ngulampereng. Da kabeh ge atuh bunyi di jero panjara di kamarna sewang-sewangan. Mangsa alam nyarelek teu karasa nyaho-nyaho tengah peuting we. Keur meujeuhna jemplang-jempling bahwa Dria sila ngacemprak nyang hareup ngulon. Biwirnya kunyam-kunyem gegerenyeman mapatkeun ajianana. Anu dipenta hayang ngabebaskeun si Jamring sabatur-batur. Hayang bebas kalawan gampang jeung leluasa. Ari si Jamring jeung batur-baturna nguat-nguat maneh tetep teu sare. Ditahan tunu oge sabab kitu syarat anu kudu dicomponan. Tiluanana Dariuk sila kawas Abah Wadria. Eueuh nu dipigawe, eueuh anu diucapkeun, kabeh sapasrah sumerah kana naon-naon anu bakal dipigawe ku Bah Wadria. Naon sababna? Sabab masing-masing hatena ngarasa yakin jeung percaya yen Bah Wadria nyaan bisa nulungan ka marenehna. Waktu terus maju, mangsa peuting terus ngarayap. Nincak kana janari leutik akhirna ngagayuh ka mangsa subuh. Di kajauhan hawar-hawar kadenge sora hayam jago di sarada kongkorongo. Jika nama nu bogaeun hayam pelung aya, anu bogaeun hayam jago loba. Bubuhan di pusir kota. Hawa karasa beuki tiis menikeun kanyecep asa nyarap kana sungsung balung. Kulisik Bah Wadria usik terus malikeun awakna kanu tiluan. Red ka kenca, red ka katuhu, renghap tarik napas jero. Geus rek pok pisan ngomong, ngeung kadenge aya anu lempang. Jiga-jiga sora sapatu peting kana perut. Horeng si mana horeng nyawe sipir ngontrol ka kamar-kamar tahanan. Bisi aya tahanan anu kabur atuh teu tulus. Ngomongna oge Abah Wadria halita kelakah panon mureleng we kanu ngaliwat. Aneh terada teret ka jero kamar sipir teh. Jong-jong lempang kebat buru kakulonkeun. Biasana mah lamun dina waktu sare aya keneh anu nyaring nyarekanana le lumayan. Lar weh ngajauhan Bah Wadria bungah pok harita. Paminta Abah dijabah. Maraneh kiluan bisa ini tinggalkeun ieu panjara. Pabeberang mun panto panjara aya nu muka, maneh bijil bari ulah ngomong sakemek-kemek acan. Lamun ngomong najan sakecap bakal gagal pamaksudan. Tah kitu. Cek Bah Wadria beri rutret kasih Jamring sebatur-batur. Nuhun Bah, salajeng da kedah kumaha Bah. Cek si Jamring atoheun pisan. Dengekeun. Cek janji nu dua rupa. Kahiji dengekeun yo. Awas. Teangan pedang si Gagak Nunggal. Kadua teangan padumukan si Nurpayah. Mun geus kapagih kudu buru-buru laporan ka Abah. Dah sakitu pral. Geura tan-tan-tatan
Tuh, dengekeun cicing deukeut lawang. Cek Mbah Wadria harita nunjuk kana pintu gerbang. Anu biasana masuk dibuka kira-kira pukul 7. Para sakitan sok digiringkeun atuh keluar sina bebersih atawa digawe sejena dikawal ku sipir. Mangga bah. Tapi ti mimiti iraha ulah ngomong teh. Mimiti bijil mata poe atawa bijil ti ieu kamar, ngarti? Oh, kumaha bijil ti dieu apaan dikunci pageul? Ish, eta mah urusan abah. Marane hari ini. Oh, gitu. Mangga ari kitu mah bah. Atuh si Jamring jeung baturna ngajak salaman ka Mbah Wadria. Hormat pisan. Sakumaha umumna murid ka guru. Sanggis kitu mah nadapi doa terus ngadeketan kana panto kamar nu make sarigsig besi. Barang bre nyawe mata kaget sabab kunci geus muka. Gagantel gemokna ungkul. Memeh bijil ti eta kamar si Jamring ngawawadianan mamatahan ka baladna. Awas, ti mimiti ayeuna ulah aya nu ngomong. Mun aya perlu cukup ku isyarat. Nu mata kudu mineng sililiukan. Ngarti? Hah, geus ngarti Kang. Cek si Somed ngajawab. Kolotrak beulai. Panto tawanan harita muka terus di luarna keluar di kamar dijajabkeun ku manetip upanetip Mbah Wadria nu teu elat ku nyamku nyemeh jigana bae mapatkeun ajianana. Si Jamring sabatur-batur terus lempang muru kana pintu gerbang. Kaayaan alam alias mangsa isu keneh harita teh. Karek oge cerang cantihang can pati caang. Tapi waktu terus nyerelek, dewetan pajar disibar, kalangkang cahaya sang surya sumirat di belah wetan, di papag kuraung hayam jago kongkorongo, sora manuk galejra menikeun karecet patimbalan. Tekung silila nutiluan teh geus tepi weh kana pintu gerbang, reg aririn nyarane weh kana tembok bari jeung ngadaguan alam beurang. Sipir geus aya anu leuleumpangan, aya oge anu beberes ngumpulkeun barangna. Sabab engke pukul 6 parek diaplus cenah ku baturna. Akhirna can ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana keun urang Bandungan deui engke dina bagian anu ka 32 naonya. Sementawis cag urang tunda heula. Atur nuhun kumaha perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.